Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha ayeuna barudak sehat? Insyaallah mudah-mudahan aya dina kawilujengannya. Ayeuna alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran Rineka Budaya Sunda tanapi RBS nya. Anu ku urang bade dibahas ayeuna ngeunaan karawitan sekar. Naon tah ari karawitan sekar teh? Masih emut henteu? Eta teh aya dina pangajaran satu acana nya. Insyaallah masih emut ya. Karawitan sekar teh nyaeta mangrupa karawitan anu ditepikeun ku sorak manusia nya. Masih emut kan? Sae. Janten dina karawitan sekar mah teu aya tatabeuhan, teu nganggo tatabeuhan ngan ukur naon namina teh sorak manusia. Janten karawitan anu ditepikeun ku sorak manusia. Tah ari dina wanguna ari karawitan sekar teh aya 2 rupinya. Ieu tah nu kahiji teh tinggal heula nya. Anu kahiji mangga ditinggal ieu namina teh tembang ya. Tembang anu kadua kawih ya. Janten wangun karawitan sekar teh aya 2 rupa, anu kahiji tembang, anu kadua kawih. Tah anu ngabedakeunna ngan ukur dina wirahmana. Pami karawitan tembang mah atanapi wangun karawitan sekar anu kaasup kana tembang wirahmana atawa iramana teh bebas ya. Nanging pami ieu tah ieu karawitan kawih atanapi wangun karawitan sekar anu kaasup kana kawih wirahmana angger atawa tetep. Tah eta nu ngabentenkeun teh tembang sareng kawih teh nya. Pami ditinggal deui ieu naon tah? Da ieu nya karawitan anu wangun tembang teh sok disebatna teh sekar bebas wirahma ya. Sekar bebas wirahma kusabab wirahmana pan bebasnya henteu angger kitu tah. Upami ieu pami kawih sok disebatna teh sekar tandak atawa irama tetap ya. Pan wirahmana oge angger ya. Matana sok disebat sekar tanda. Ayeuna salajengna urang ditinggal nu palih dieu naon tah? Tah, ieu geuning aya nu naros. Naon irama teh? Cobi ditinggal irama teh naon ieu? Tah, irama teh nyaeta ketukan anu diulang-ulang tur angger ya. Janten ketukan nalika nuju ngawih atanapi nuju ngalagu aya ketukan anu diulang-ulang terus angger deui eta teh. Nah eta teh nu disebat irama. Terus urang tinggal deui naon anu disebat ketukan? Cobi ini ya. Ketukan teh naon cing? Saha nu terang ketukan? Insyaallah terangnya kieu tah ketukan teh. Ketukan teh nyaeta itungan nu sok digunakeun dina lagu. Tah upami ngalagu geuning sok aya itunganna nya. Sok aya itungannya. Aya anu nganggo ngitungna teh ku angka sapertos 1, 2, 3, 4 salajengna. Sanes aya oge anu ketukanna teh ku gerak. Nah, aku gerak sapertos naon namina teh drijen. Tah pami drijen dina nuju upacara kan nganggo gerakan ya. Gerakan teh angger ka luhur ka handap ka gigir angger nya. Terus aya oge anu ketukanna teh nganggo pirigan ya. Eta teh disebutna teh ketukan eta itungan. Eta nya itungan sok dilagukeun atau digunakeun dina lagu maksudna teh nya. Ayeuna kupingkeun ayeuna urang ditinggal deui nu palih ieu ini ieu naon namina geura ditingali. Tinggal ayeuna pintonan salajengna ibu bade
mintankeun contoh hiji tembangnya. Eta tembang pupuh kinanti anu judulna Curug Pangjugjugan. Saha nu terang curug? Tah ieu gambarna ya, ieu foto curug. Cabi urang diaos judulna Curug Pangjugjugan. Nu hoyong uninga curug sumangga gerak sarumping arangkat ka Bandung Barat papai Walungan Cimahi. Walungan seueur curugna Pangjugjugan nu arulin. Tah kitu saeureuna ya. Cabe ayeuna urang kupingkeun ku sadayana Bu Imas bade nembang ya, nembang pupuh kinanti. Mangga Bu Imas. Pupuh kinanti nu hoyong uningan curug sumangga gerak sarumping arangkat ka Bandung Barat papai Walungan Cimahi. Walungan seueur curugna Pangjugjugan nu arulin. Tah kitu geuninnya. Raoseun ya ieu pupuh kinanti teh insyaallah hidup oge bakal tiasa nya. Barudak dinten ieu urang sadayana tos ngobrolkeun, tos nyarioskeun perkawis naon tadi wangun sekar karawitan ya. Masih emut anu disebat wangun sekar karawitan teh sabaraha hiji? Aya 2 leresnya. Nya nu kahiji nyata tembang, nu kadua kawi nya. Barudak mung sakitu kanggo pembelajaran RBS dinten ieu. Mugi sadayana paham ya. Mugi oge sadayana aya dina kawilujengan ya. Mung sakitu ti Ibu, mangga wilujeng diajar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.